Hani tadi midangkeun drama anu judulna Ngaban Puasa Sama. Abdi nyalira di dieu janten Penny, Sani janten Ana, Erna janten Lena, Cinta janten Yupi, Sarah Nanti janten Suci Wadana. Mangga urang pautan. Ui sekolah sababaraha siswa negeri SMP negeri Sanjaya Hiji nuju ngarumpul saranehna aya maksud kunjungan korban bencana banjir Kampung Deli. Abdi mah kuliah pisah sama masyarakat Kampung Deli teh akibat banjir keluarga lagi di sangsara. Terus urang kedah kumaha mah ngayakeun bakti sosial tadi teh. Mumun abdi oge setuju na. Abdi oge bade ngisikeun sabagian tabungan. Abdi oge bade ngisikeun bade ngumpulkeun asup-asup abdi anu hilang anu alus keneh. Dipikir-pikir mah masyarakat teh ngabutuh pisah. Nah abdi oge bade meser bahan keamanan kanggo masyarakatna. Bencana naon teh? Enggak tahu lu ame teh bayar. Ieu eta Penny dari sudah mah gitu. Iya buat urang teh ngayakeun bakti sosial. Bakti sosial naon? Urang bade masihan bantuan kanggo masyarakat Kampung Deli. Kunaon we bade selain urang mah teu kena musibah. Ih, ari musibah tong kitu yun. Salah bukan dibaca, lantas berjiwa persaudaraan. Salah satu dia perlulah nakalan sampaikan, tapi sama-sama ulang mesti dibantu yun. Jadi saat tu kacamata nak kayak gini nak tahu saya kacamata saya itu kalau tu saya baca macam bukan pasti itu kan betul-betul Ui sekolah kayak gini atau udah kita apa mobil saya berangkat Asik. Buat saya beli iklan video kemari nonton dan sekarang kita ada awal masa keluar dan kita jadi maka ibu assalamualaikum. Hatur nuhun kana kehatasan anak diri ayah